Nu tiluan teh anu bari uplek ngobrol bari leumpang rek muruk balik ka imahna sewang-sewangan mimitina mah biasa ngarobrolna teh hareureuy arocon nu umumna nu ilharna jang ngubaran rasa kasieun aja ngerasa katiris wanci geus peuting pisan tapi teu lila sanggeus obrolan teh cigana teh geus beak obrolan anu normalna mah tegung sila si John ngomong ka nyiting jeung oge ka nyimik ngobrolna teh anu di pikambung nu di pikambung didenge ku iting oge ku si imik. Nah tingali nya tah cek si John mah teh bari tutunjuk kana arah astana anu erek dilibatan 10 meter deui. Tah tingali neng tuh tah eta tangka caringin eta teh anu jadi patempatan layon wanoja anu dibega teh aneng tuh mik oge tingali tah mah ningali pisan harita basa keur kapanggihna layon wanoja eta di dieu aduh da beheungna teh sapat tak bedog cigana teh cek si John ngomong kawas gitu gebag eta mah duanana si Mik jeung si Iting ngadenge si John ngomong kawas gitu ngagebeg udah anu di pikambung kuduanana kadenge oge peuting ayeuna teh keur mah wanci teh tiris jeung geus eueuh teu katempo jaman nu ngolampreng nu lainna di lembur Cigerebek ngan saukur maranehna tiluan si John ngadon ngobrol ngomongna teh kaos kitu Nyi Imik antukna mah kusabab ku keuheulna manehna nyiwit leutik tapi matak peureus karasana nyiwit kana leungeunna si John mereka jangan ngomong kaos kitu atuh geus nyaho urang doang teh barongan penting-penting jaba ieu teh malam Jumat make jeung ngomong kawas kitu geus tong ngomong-ngomong atuh somprot tuh ingat siapa ya Mika tinggalkan sebelum cek nyiting bari maneh teh tuluy nyakelan leungeun nyimik ngajak leumpang ngagede ninggalkeun si John anu keur seuri pipengkelan atuh seneng atuh mending John segala kalem atuh kalem santai Mik mana ninggalkeun kitu atuh ninggalkeun deui atuh nanaon ya wah cek si John bari pepeta manehna teh ngadenge si John ngomong kaos kitu nyiting bari agidik leumpang bari teu nempo ka si John mana teh nembah kumaha sosokan pisan nih ngahurean wae nih sieunan ka batur teh teu nempo sanu dising-sieunan teh nyawa cek nyiting ya saeun mah kitu wae ya tinggalkeun ting Nyimik oge sarua ngomong kaos kitu kalau matuh mending kagaredik nyantai ya tingali matuh ngagidik cek si John bari lempang teh digasruk-gasruk kitu teh kawas anu sompral gitulah kawas anu so urang gede nyali gitu nyiting jeung nyimik anu ngagidik ninggalkeun si John aya kana kurang leuwih kana 40 meter mah antukna donana ngarandeg
Bari tuluy silih perong nyiting jeung si Imik teh. Paripok ngomong nyiting teh ka si Imik. Mik, asa teka denge suara lempang si Ijon teh. Teka denge gasuk-gasuk nah, Mik. Ayo Mik kadenge teu. Cek nyiting nanya ngemimitian ka Nyimi kos gitu. Ente ting, orangnya tengah denge. Kesel tuh danya. Mending huluyan yang siunan wae. Nyaho itu malam Jumat BTW kumaha gitu belok itu. Tapi udah temu kayaknya ting. Hanya ngali ke tukang tapi dah sieun ting Cek Nyimi kitu na teh bari ngusap-ngusap dua leungeunna. Nu karasa tiris jeung rada pupuringkakan ka diri manehna. Sarua Mik sieun urang ge. Sateu kadengenya sorana ge sarua deh. Tolong ke tukang we yuk. Tinggal yuk orang liuk yuk. Yuk. Soalnya mesin nempok aneh-aneh. Sarua ting sieun urang ge. Bareng atuh urang nempona yuk kaliukna. Hok. Hiji. Dua. Cek nyiting jeung Nyimik ngamimitian. Merek kode nyebut angka 3 barang geus nyebut 3 langsung alieu ka tukang babarengan nyiting jeung Nyimik teh. Ai barang breh bener eta mah pas ngalieu ka tukang si Ijon keur dicekek ku genderuwo anu jangkung pisan aya kana 3 meter panonna beureum untuna rangeteng kurung panonna teh awakna hidung puluhan. Si Jon katempo ku Nyimik oge nyiting katempo kawas anu eungapeun pisan beheungna dicekek ku eta makhluk nu pikasieun pikagilaeun pisan. Gitu sora nu kadenge ti sora si Ijon nu kadenge ku nyiting oge ku Nyimik. Bari sukuna teterjelan si Ijon teh. Eta makhluk nu ngaranna genderuwo teh. Teu usik. Saeutik oge ku tanaga nu dikaluarkeun ku si Ijon. Padahal ukur leungeun katuhuna hungkul nu dipake nyekek beheungna si Ijon. Ningali kaayaan kos kitu nyiting oge Nyimik. Manehna sowakeun kaluar ke sang tiis nyurucut nepikeun ka boa-boa ti 2 jirim anu nempokeun dina eta kaayaan si Ijon. Kan itu Mik mending kasieun kita cek nyiting bari norok dokturna nempo kana kaayaan si Ijon. Bari leungeun katuhuna si ting teh tetepak kana leungeun kencana si Imik. Eta mah salah deui. Eta anu ngaranna genderuwo. Lari kabur. Tegung sila balik badan Nyimik mah berebat
lompat sakalompat lampet nah tinggalin teu dipake ku si Imik. Ningali kayaan kawas kitu Imik geus lompat ai dirina nyiting teu bisa gerak kawas aya nu nyekelan kana sukuna teh da karasa tiis kana sukuna mimitina mah pas karasa tiis ka itu kawas aya nu nyekelan kana sukuna kitu teh nyiting teu daek nempo teu daek merong ngaliuk kana sukuna suku nu katuhu jeung suku kencana tapi ku sabab geus pabeulit pipikiran jeung rasana teh kesang matong ditanya lah jibreg harita teh sanajan di luar tiis namanya nyecep tapi lain carita jeung kanu karasa ku nyiting jibrug pisan kawas anu anyar guyang dina balong bari teu dianduk pas kitu dina kaya norok tokos gitu nyiting marong manehna teh ngaliuk kana sukuna ai barang diliuk kana sukuna sorangan anu karasa kawas aya nu nyepengan kana sukuna ai breh teh aya awewe beheungna teh sapat jaba sepa beungeutna teh panonna bodas hungkul bari jeung kaluar getih tina panonna sarua bibirna ge bari nyerengeh kitu na teh eta makhluk anu nyeklan suku nyiting teh bari nyerengeh tapi sarua kaluar getih tina bibirna kuntuna samurang ngeteng ai buukna cawik-wik beheungna kawas anu geus tareh semplak gitu tina awakna dua leungeunna nyekelan kana suku kenca jeung katuhu nyiting nyiting teu bisa gerak manehna rek maca surat-surat anu aya dina Al-Qur'an boro-boro sarua balelol sungguhna teh teu bisa bener ngomongna ngan saukur ngarasakeun kasieun soak pisan eta mah keur maka bogohna si John dicekek ku genarawo yana diri manehna sukuna dicekelan jadi teu bisa gerak ku eta ciri moal awewe anu pikagilaeun katempona ku nyiting sedengkeun Imik babaturan sobat akrab manehna di zaman sakola ngadon ninggalkeun manehna ngabrang beng lompat sakalompat lampet ninggalkeun si John jeung manehna di pas belokan anu aya astana dina kayaan kos kitu anu teu dipikahar pisan oge ku nyiting teh kadenge eta jirim awewe anu beheungna teh sapat kitu tur ngaluarkeun getih tina beheungna pok ngomong bari jeung teu katempo biwirna eta ciri makhluk pikasieun eta teh gerak henteu teu katempo ku si Iting teh tapi kadenge suarana mah kadenge ngomongna teh cenah mah nyebutkeun aneh kudu mulang jeung uring kudu barang kudu ngabarengan kuring
Cek eta makhluk ngomongna teh kawas gitu. Gabarengan naon. Cek nyeting antukna mainna bisa ngomong oge. Anu tadina balelo ukur teu jelas ngomongna. Ku sabab teuing boga aya kakuatan naon teh diri manehna ngadak-ngadak jadi bisa ngomong. Nembal ka eta makhluk anu geus nyekelan suku manehna. Malah ke mana? Uing mah manusia. Si lain mah pasti aduh ditandasan ku begal. Nan urusan aja kuring mah urusan jeung salira. Lepaskeun suku kuring. Cek nyiting ngomongna kawas kitu ka eta makhluk anu keur nyekelan suku manehna anu ngakibatkeun manehna teu bisa gerak saeutik oge. Eta makhluk teh angger beungeutna teh seuri bibirna teh bari jeung pikagileun pokona mah coba rada buruk deh pipina ge rada gitulah beye gitu. Sabulah pipi beungeut kencana teh eta makhluk teh buuk cawig-wig. Lamun ku ieu mah mun aya nu nyebatkeun mah kunti gitu bisa kunti nya teh. Tapi teu ilaharna kunti beut nyekelan leungeut suku nyiting kawas kieu. Eta makhluk anu nyekelan suku nyiting teh bok ngomong deui. Kalah nolak sia kudu ngabarengan teu boga batur kuring teh kudu ngabarengan. Kuring sarangan. Cek eta jirim ngadon ngomongna deui kawas kitu ka nyiting manehna muat-muatkeun maneh supaya henteu pingsan henteu bikin kaeleh taku eta makhluk. Lila mah nu karasa ku nyiting teh anu tadina sieun ngadereg-deg manehna kawas manggih kawas meunang kekuatan anu mata ka diri manehna teh beuki wani deui tibatan tadi. Pok nyiting teh ngomong deui ka eta makhluk jurig anu geus nyekelan kana suku manehna. Naon urusana? Siapa lain bangsa manusia? Siapa bangsa jin? Orang malai, orang geus lain-lainna. Naon urusana jeung urang? Teu pernah wau urang ka salira. Mulang kasa ka ditu. Ulah ka dia, ulah ngaganggu ka jamanu. Ngaliwat ka dia. Lamun kuring boga salah hampura, tapi lamun didinya erek ngaganggu. Hampura kuring ngalawan hayang kudu ngilu kalam nyin. Gitu teh mana nyiting bari hayang ngalepaskeun sukuna tina panyekal eta makhluk.
eta makhluk jurig anu nyeklan kasukuna nyiting anu tadi banget naseri teh antukna banget kegilaun tuluy panona anu katempo bodas teh rubah jadi warna hijau cang gitu teh kawas anu nandakeun yen manehna teh ambek eta teh jurig teh bari pok ngomong ka nyeting bisa silain kudu milu aturan cek eta jurig awewe teh ngomong deui kana kawas kitu ka nyeting ngadenge omongan kawas kitu teh eta makhluk nyo ambek eta mah nyeting teh bari pok ngomong ka eta makhluk bari rada keul nyeting teh keul pisan tuluy ngomong ka eta makhluk bari rada nyentak nyeting teh tungtungna ulah gitu beda ulang teh silain juga orang ayo salam beda sih ulah ngaganggu kuring majalma silain macurig jin ulah layang ngaganggu layang wayahna sih deng eta mah nyiting macakeun ayat kursi mimiti nama eta makhluk anu ngadenge nyiting macakeun ayat kursi teh kalem-kalem wae henteu sugan ngarasa kepanasan atau ngarasa keganggu ku ayat kursi anu dipapatkeun ku nyiting ngadon seuri we cicerihilan tesian kuring oge bisa ya teta mah ngadenge eta curig adon nembak kawas kitu ngomong kawas kitu ka nyiting teh lah harapan manehna tuluy ya mapatkeun ayat kursi bari rada ditarikeun macana teh Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. cek nyiting macakeun ayat kursi mapatkeun ayat kursi pas geus kana aya leuwih ti 10 kalina katempo paroman beungeut eta makhluk jin jurig awewe anu geus nyeklan kana suku nyiting teh katempo kawas anu keheul kasieunan pacampur pabulit beungeut teh beuki rusak hancur beungeut teh bari ngoceak kituna teh dibarengan ku sorana anu dikasieun dikasediheun oge pokona mah nano lah pamirsa pami permen mah panas
cek eta siluman curig awewe teh anu tadi nanya kalau sukuna nyeting tungtungna ngalepaskeun leungeunna tina panyekelna bari dibarengan ke sanggeus kitu teh sanggeus ngalepaskeun leungeunna teh kaduruk eta cirim curig awewe teh nyeting ningali kejadian kos kitu manehna onor-onoran bari reuas manehna teh kusabab eta kejadian teh mimiti pisan nu tumiba ka diri manehna nempo utamina mah nempo curig anu cek warga pilemburan lembur siga rebek teh eta nu ngaranna curig nu kitu teh kunti kaduruk di hareupeun beungeunna pisan nyeting henteu ngomong saeutik oge ngan ukur nempokeun eta kajirim eta teh jirim curig awewe eta teh batu kungsila hancur awakna jadi haseup ngalun ka luhur tapi anu ngabedakeun eta haseup teh henteu ka mana mendi lampang we henteu katebak angin padahal angin teh peuting eta teh lumayan ngagelebuk jadi ngagelebuk sanggeus dipapatkeun ayat kursi jangan ngalawan eta makhluk jin curig awewe teh sanggeus kitu les teu katempo angin anu ngagelebuk tadi ge geus henteu geus teu karasa geus teu ngagelebuk deui sora jangkrik cari cangkas babence oge kadenge deui saperti biasana anu tadi mah teu kadenge pas keur eta siluman curig awewe teh aya nyakelan suku manehna teu kadenge aya nama geus kadenge deui sanggeus kitu nyiting teh kaingetan kanu jadi kabogohna tuluy manehna ngaliuk ka jarak 50 meter ti manehna breh teh si John kabogoh manehna geus henteu dicekek ku genderuwo tapi geus dina kaayaan pingsan nangkarak dina taneuh nyiting ningali kaen kos kitu manehna tuluy nyamperkeun ka si John tuluy ditepak-tepak bibirna teh supaya lilir si John mimiti nama teh lilir wae si John teh tapi lila ku si Nyeting kebeneran main teh Nyeting teh asup angin keur mah tilup wae can ngising kebeneran karasa pisan hayang hitut bener eta mah bojona Nyeting pas dibakamkeun kana beungatna si John barang kitu dihitutan ku Nyeting si John teh sanggeus dihitutan bener alhamdulillah si John teh antuk nama kudang tina pingsana bari pok manehna teh ngomong bari kituna teh gigi sik panon kecampur ku reuwas di si John teh Iting Iting nya naon atuh oke jeung iting wae kunaon cek Nyeting rada kesel kusabab kabogohna ukur bisa ngomong iting wae si ini kemana ngadenge si John kabogohna ngomong pas gitu deng ku si iting teh diobrolkeun ngeunaan himik oge tadi nu tumiba ka di manehna bari kituna teh si iting teh nyengkatkeun kabogohna si nanangtung tuluy leumpang balik deui ka imahna
dicaritakeun kumaha runtut rautna. Naon wae anu tadi geus kajadian ka diri nyiting teh. Sarua si Jon ge nyaritakeun oge ngeunaan naon anu geus tumiba ka manehna. Pas tadi teh nyebikeun ka diri manehna dina kaayaan pingsan. Teu poho si Jon teh tadi teh geus dibejaan ku Iting teh sajajalaneun saacan nepi ka imahna nyiting ku Iting dibejaan heula kudu nganterkeun heula ka imahna si Jon teh kudu nganterkeun heula nyiting dumeh waktu teh geus liwat ti jam 11 peuting bisi nu jadi bapana bendu pisan ka manehna oge ka si Jon. Tapi mah dijelaskeun heula ku Jon jeung ku Iting teh ngeunaan naon-naonna naon panyababna maranehna duaan teh bet bisa telat nepi ka imahna. Sanggeus kitu waktos nasep. Tah kitu pamirsa dongeng ngeunaan anu janten judul Mulang Kasal. Eta nu tadi teh endingna mulang kasal anu janten bagian katilu. Mugia ta dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pangbabarah kana mana. Yuk pamirsa tos bade Jumatan ya ayo sasi saum tos kadap deui bade rengse bade lebet ka hari raya Idul Fitri ya mina izin wal faizin. Hapunten kana sambodaya kalapatan sim kuring utami nama kana cariosan sim kuring maklum sim kuring mah matiran keneh. Yuk wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.